Cisolo do zaman mana kalau pakuan luka masur putih tak cuit apa jajaran Kang Haji Majalengka tempat payung Bari udun ayeuna do dikundangan Kang Adri sareng Agus Mukus aya di asma Cisolo nyukruk galur Chandra pos Arifin lawi kuda Siliwangi pemangun do aduh jero bakti Naudzubillah syumma naudzubillah. Dedeh teuing panayaga marukana panayaga batur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Dar penting ieu panayagan jadi anjing. Paingan cek katerangan sungut anjing teh najis. najis bener Disebutna oge najis mugulallah. Najis najis sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. nya Najis najisna sungut anjing tapi sanajis najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Duh, goblok sia. Jadi sanajis sungut anjing melalui najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon si aing? Islam Islam. Bener Islam. benar Islam di imah ge sajadah boga 5 tasbih 3 Tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di masyarakat dipake salat mah karena naon? pake Di jenderegan. Dengekeun lain cek dewek tapi cek katerangan. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. artina Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. sana Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. teu masa leungeun kuring dipake nganyerikeun hate batur Ya sia mah kitu kasalahan batur di Koreaan, kasalahan sorangan disebut-sebut. ada teu masa kuring mah nganyerihatekeun Masa terus masa batuk sia. adat-adatan di kunaon Sia anu kitu mah. akang adat-adatan teu pararuguh atuh Ya, moal aya haseup lamun eueuh seuneu.
Kunaon? Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Kunaon? Naon sia? Kudu puguh atuh segala rupa. Kudu puguh bapak aing datang di kenangan, si Dawala di kenangan aing keplos-keplos. Oh iya. Angpa rumah papating, rumah kating tuh, gublos. Aing datang ke Sunia terek ngahibur. Era aing. Bakat gue era tempo banget aing jadi beureum. Tadina. Tadina itu mah. Bina-bina teuing sia teh. Kabina-bina teuing akang nu kabina-bina teuing. Naon? Atuh datang jo rengkene kue teu para rukuh hek bereh lah tukang kenang sinden sawer heula. Mau sabarahaeun meureun. Oh, jadi aing teu ngarti. Teu ngarti akang. Aing kudu nyawer. Salaresna anu teu ngarti mah lain aing. Saha? Si lain. Kedon malikeun. Dengekeun ku maneh geuning. Naon? Ayeuna si lain tukang kenang hayang disawer ku aing pek pikir ku sia. Ari aing duit di mana? Coba duit di mana unggal peuting nabeuh nu nyawer loba ieu akang rehare atuh katuh. Dengekeun ku sia sanajan nu ngapeuting aing nabeuh nu nyawer loba duit malen ku aing. Nah kusaha? Iya we si Dadan. Heeh. Denge ku sia Dadan. Kang, sarekan Kang. Sia mangeunah turun mobil ungah mobil. Sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan ai aing dikencet tina kota. Kang. Padahal sia teh hirup ngan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku sia. Centang Kang. Aduh. Ko nyarekan ko nyium. Da aing mah hirup lamun ulah dalang Dadan leu. Gitu. Paminta lagu saya teh. Lagu Bapak Kang. Apa mainnya? Bapak Akang. Semar. Bapak Semar. Nama ke digugu. Kolot teh. Saha kolot? Bapak Kang. Sepuh teh. Kolotok mah dina muning meureun. Sia mah ke digugu. Mun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Coba itu. Manusia percobaan. Satria baja hitam. Leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Bandar Nangka. Coba itu. Doraka. Doraka kapalot. Semar Doraka kaing. Coba itu. Lamun Semar yang senang hirupna kumaha dampal suku aing deh. Allah. Tulu inum. Dibalik. Sugana pe KTBC. Matak aing mah yang buru-buru kiamat alam dunya teh lah. Nah, makanya yang kiamat segala. Yang buru-buru nyaho Semar engkak-engkakan di neraka Doraka ti aing. Bojong Doraka, bapak Doraka ti anak na kumaha. Mun aya oge anak Doraka ti kolot. Heeh, ngan aya kolot Doraka ti anak aya. Eueuh. Aya. Anak Doraka ti kolot loba eta. Heeh, eta kitu nyalahkeun ngan aya kolot Doraka ti anak aya. Eueuh, dieu. Aya. Mun aya sok buktikeun atuh. Tuh kamari di Cikijing. Naon? Aya awewe dibawa ka Kapolsek. Beureun maling emas meureun. Lain malik emas. Micen orok. Anu kitu lain Doraka ti anak. Wayaw. Karasa. Mudah-mudahan teuing sia teh. Nya meureun, matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah teh. Mokejong anak jadah, si teh kamana karep ngomong teh ye dengekeun katerangan. Qulu mauludi yuladu alal fitrah, setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih. Orok mah bersih, budak mah suci, lain anak jadah tapi indung bapana nu haram jadah blegung. Aya Akang apal teh naon artina anak jadah? Naon? Paingan atuh. Oh, naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan teh, anak jadah teh. Asa bener sia. Cek pamajikan. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan, nah awewe reuneuh teh gusaha ge saya kana pager. Ya pasti aya bapana, aya indungna, ya ai orok mah kumaha indung bapana rek dimajusikeun, rek dinasranikeun, rek diyahudikeun, kumaha indung jeung bapana. Heeh, mata koge matak aing mah teu naon Semar. Coba. Awak hidung Sarepna antep. banget bodas. Penguin lain pikirkeun ku sia. Coba eta.
Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar dibalik akang atuh tah ieu aliran sesat teh nu kieu ye malik-malikeun akidah si goblok ye hancur dunia lamun geus ieu ye awak genut entog lain nu matak dina wak Sia. tuluikeun Sia sok. tos lami di dieu Pak ti tadi nah teh hitut batuk tuluikeun nu bieu teh jang belan teraskeun nu bieu teh teraskeun sae mah nu matak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik pang-pangna generasi muda urang wajib pisan ngahormatkan nu jadi kolot sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh coba bagi heueuh aya nama bener pomo ka inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nyapa tuh bener aya nama pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana komo ka bapak gabrug ka bapak sakuduna bari nyuuh ka bapak teh bapak nu hayuga bapak nu mangusahakeun abdi bener bapak nu ngagedekeun abdi syariatna nya bari cekal tuurna cing tarik nah tarik teuing sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek nyapa sia tinggal panuju sia babatok sia belegu kabina-bina teuing sia carekan wa tuman sia teh mah awas lain kakolot sia abdi bodoh abdi ge geuleuh ka sia teh Pak carekan wa kalah kang ngaheureuyan nah kitu wa ngalonyeng sia teh mah tong diturutan jang jelema model kieu moal wa hayang teh sing hayang teuing bahaya diturutan melejang tara diwarah wa lain tara diwarah bangkar warah deui jeung mobil kieu mah ae Panuju sia. ngalonyeng pagadagan teh sia teh batuda Aisyah goblok bejaan aya gitu nah ada aya teh nengalnya paing kang deui atuh meuli teu apal nah da ketang bapak dewek moal punung nah kang dangarana ge Semar nah kumaha kitu Ari Semar teh sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Jadi bapak dewek mah moal punung da ngaranna Semar. oh kitu kang Nya lamun Semar punung genti ngaranna usaha tah Udin. Oh kitu leuh. bener Yalah. Moal sia teh. naon dari akang Tadi kopi we sia teh tuh. nu usaha teh antep Aing ge nyaho manehna usaha aing usaha. Bener-bener kayak gitu kopi da kadenge itu tadi ge. Tukang kopi bukan ngacleng. Ampura jang tukang kopi. Aduh Allahu Akbar ampura tukang kopi. Kadang geus CS menanjing dewek. Ampura tukang kopi didoakeun ku dewek silaing cing beunghar. amin Panjang umur beunghar. amin Jeung aya peningkatan tina dagang kopi teh, dagang naon dagang teh. Atuh dagang cai ke. keneh kehe Cing payu kopina. Lamun teu payu inum ku sia kabeh. lag serangan So kabayang kopi sakitu lobana diinum kabeh. kumaha 3 bulan moal hees-hees eta. Mandi we sekalian gitu. Dawalu. Kurang nadina tuh. Saya zaman baheula nya. Kumaha ka cing? Teu euy. naon kang di leuweung kieu Naon
euy parantes teuing di leuweung euy Ade Kang si juri ge bisi juri ayo goblok jurig teh teh pikasieun masih kena percaya sia ka jurig saya kudu dibukti-buktikeun ku pesulap merah naon atuh bohong dinu kada itu teh dina film pikasieun eta eta juri mah film belegug teu sieun aing mah ku jurig sabab naon eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig sok saya pernah ngadenge dina berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig lamun ku beus sieun aing mah kagiles heeh teu sieun aing naon atuh ada keung meureun itu lain keung tiris teh da wale dia wale nek naon dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim singlar nu di darat unajaya nulingih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem mingkem kam balalager jurig dieu awas jurig di ditu we balalager aku maha gitu sok mere gula kawung nah eta teh rasa eta jambean aing yang boleh jampe itu mati lain naon atuh jurigna budeg tahu kolot jurigna bro kolot jurigna mending di jampean menjadi gitu tebal lah naon gede sih teh di mana akam nih jika nu sawak kita dihareup sora naon dengekeun tu sia geura da naon dengekeun teu me aloh keung di sia euy belah mana dihareup siana jempe heula tuh konsentrasi siana jempe cicing eta kira-kira matak aing nanya ka sia teh apal si teh jeung nyiduhan goblok si teh oh bae atuh deuke garing lain urusan garing goblok geuleuh si teh nya eueuh yang digebuk ku aing tah dengekeun ku sia nah eta naon sada naon eta naonnya make eho ohi saha urang mana na rek naon rek wey no sia di zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna belegug sia marek naon rek kemudian teh jasa blon heeh ulah kaget teh manusia doh ulah kaget sia aduh goblok sia sia kumaha suara teh biasa we atuh sia woi saha gue jualan sih masalah itu goblok pengen payu-payu jadi penyanyi nah ampun aku taya sanes iti anoman perbancana sutat minak dateng arsa tatanila tangga deman tatanila tangga deman mangkulengan rana Allah anjir aduh
asa wawuh aing sarua aing ge. Aduh Gusti Allah. Saha teh ieu saha teh dewa pori aing dewa. Ae heueuh Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Di mana wae atuh? Wawuh teuing. Oh atuh si sok kenal ka aing. Duh, sa teh. Sok coba ingat-ingat kayaknya belah. Empot. Cepi. Naon? Cepotnya. Anjir, apaleun. Gusti apaleun ka urang anu tukang dawala. Ai. Saha mani teh? Monya teu apa ka ulah pot deui? Saha? Monya. Teu apa? Saha? Anoman. Allahu Akbar. Oman. Masih keneh melak cabe man. Gusti Nu Agung Oman, anjir ulah inget keneh ulah. Gusti eta Oman. Di mana wae masih keneh nyin kenceh. Gusti anu Agung, Gusti Sepot. Alah. Di mana ya Anoman? Pot. Hah? Ari Bapak Semar aya keneh. Ya teh Bapak Semar teh maut. Coba kakolot si goblok nepi ka kieu-kieuna. Bapak Semar teh maut. Waduh innalillahi. Iraha mautna. Duka da biga apa? Kumaha ieu teh pamali nya kumaha aing. Gusti, kunaon mautna? Duka da bi macan aya. Can kumaha teh? Nya nu ditaroskeun teh saha? Bapak Semar, sumun tos maut. Kumaha ieu teh? Dengekeun pertanyaanana Bapak Semar, berarti aki aing. Ari bener teuing si goblok mah. Maksud teh Semar. Mau Semar aya keneh. Di mana? Aya di Pengker. Jeung sajeun. Abdi sareng Juragan Kresna. Saha? Dadengean teh jeung Kresna. Di mana, Pot? Wei. Urang kan saya teh menyetin naon. Jeung Kresna teh sumohon aduh cilaka Pot cilaka. Kiamat alam dunya. Kiamat naon ieu teh? Bejakeun ka Kresna aya kaula. Bejakeun ka Kresna aya kaula. Kiamat alam dunya sia. Naon? Bejakeun. Saya mangga-mangga naon. Tunggu godawokan atuh. Bener-bener teu biasa-biasa we. Bejakeun aya kaula Pot. Saya mangga. Tunggu halangan. Sia naon budak Baduwas ka batur teh? Ai. Naon ieu teh Anoman? Bejakeun awal bejakeun awal.